angkat kaman badhe kapayun nepangkeun akang jadak nyai ulah era akang jajaka di desa desa wios tepamengan narasna saya halangan pameget masuk salakan alim ge sok biasaan tah cirina baju hideung sok maka tawis bakal nikanin pasti akang nikah melang kanyai nu nembe tepan abdi masieun ingis akan saulina abdi isin ku catur dengan daek teu make pikiran itu oge susuganan abdi ge teu halangan akang mah naros bae abdi ge hapunten bae hei nyai angkat kaman badhe kapayun Kang nepangkeun akang jadak nyai ulah era akang jajaka di desa desa wios tepamengan narasna saya halangan pameget masuk salakan alim ge sok biasaan tah cirina baju hideung makitu Kang tawis bakal nikanin pasti akan nikah melang kanyai nu nembe tepan abdi masieun inggis akan saulina abdi isin ku catur dengan daek teu make pikiran kitu oge susuganan abdi ge tengah halangan akang mah naros bae abdi ge hapunten bae hei nyai angkat kaman kapayun Kang nepangkeun akang jadaka nyai ulah era akang jajaka di desa desa wios tepamengan narasna saya halangan pameget masuk salakan alim ge sok biasaan tah cirina baju hideung aku makitu Kang tawis bakal nikanin nuhun Kang pasti akan nikah melang kanyai nu nembe tepan abdi masieun inggis akan saulina abdi isin ku catur dengan
suganan abdi ge tengah halangan akang mah ngaros bae abdi ge hapunten bae